lahir mah di Garut kan di Sesar di Cicalengka. Oh Sakahartos gitu biasa wae. Jadi di Sesar teu keluar di Sesar teh. Ka Garut normal. Tukang hihit nah, cing kebeneran cek ustadnya mang dia mang eta ustad mana eta unyang anjing anyar hijrah gawe isuk-isuk teh kegantungan we gituannya rame kala pro penonton teh tarik teuing euy tok kakanang mau bom anjing cai aing teh mau euy mau teh geus kadeuketan anjing opieun anjing aing teh leuwah ka juru we lompat ing cai abi mah cai teh lain monyet. Wilujeng sumping dari Capruk Suna Podcast. Aduh, Lur. Sim abdi ayeuna nuju bingung nu teu manghitung-tung kumargi. Sim abdi teh hoyong ngabangun di payunan bumi sanes atos gaduh rumah tangga mah. Mung teu acan teh payunan bumi teh hoyong ngabangun tower ayeuna teh. Tower naon sia? Tower ieu naon teh? Naon ngaranna teh? Tower Ranger lain eta mah power eta mah lain Tower Ranger lain hayang ngabangun eta geuningan keur sinyal siga kitu. Oh, tangkal pulsa. Heeh, tah eta tangkal pulsa tapi hayang anu bentukna teh siga menara apel. Apel urang mah. Hayang menara apel di Tasik. Bingung aing mah ieu teh menara. Jadi urang butuh anu keur ngabangun acing. Oh, naon ngaranna teh menor. Eta mah dangdan. Lain. Mandor. Heeh, keur aya. Kela ulang telepon heula nya. Heeh, Sitih datang ka dieu. Haji gade kitu HP. Siga ieu HP Prince baheula gitu, segede gitu. Halo. Assalamualaikum. Ya saya di dia. Bukannya aing mah atuh datang. Lain deh. Eta teh HP naon teh? Kulan Asia Hidayah. Mohon Asia Hidayah. Sanes Asia emang jaminan perlu hidayah ieu mah. Asia Hidayah tapi gambar kakak sleng gitu. Anjing. Aing bisa sleng keren. Berat. Wilujeng sumping ka. Halo. Mang Nandi Juliawan. Ari urang mah nyebutna teh Dado. Ya, Dado. Jadi si Nandi Juliawan teh loba. Naon we tah? Nya Nandi. Anu Nandi Juliawan. Nandi teh loba. Oh. Jadi weh saking ku loba teuing zaman bahasa eta diganti ku Dado. Tapi kan Dado gitu saya baheula teh. Wah hiji-hiji. Aya tataan hareupna. Untuk tapi aya nama saya. Jadi satu-satunya Dado aya nama. Aman. Damang mah. Aman alhamdulillah. Kela ieu Capruk Sunda anjir euy. Kumaha gitu? Kamari ngundang saha kamari? Kulan? Kamari ngundang saha? Kamari teh terakhir teh sareun teh. Titik Kamal cenah. Titik Kamal. Ya. Si pemanayan ID. Oh nya, unang kod. Oh nya. Ada saya teh sok disebut Titik Kamal sekarang. Aduh, titik amal. Titik Amal. Iya euy ngomong-ngomong ieu tadi ngopi. Sebab kali balik orang jadi bintang tamu keren ya. Hayang ngopi juk aya di dieu tah. Kopi eta teh Kopi Nu Jaya di Garut. Wih. Nu keur jaya-jayana di Garut. Oh, kita bakal ngeletikan ya teh. Layarna teh. Apa aya iklan di gigirna. Oh, da sok di tengah biasa mah. Kayak siar. Kuawe ngagawekeun Ngopi heula we nya biar. Ngopi heula. Lah. Kelan urang mah berenang kopi hideung itu warnana. Tama panas siga namanya. Sok es unggul kitu mah jerona teh. Wah, ku dibuka heula. Bantah aman. Kasih bukan naon ayeuna? Sibukan biasa nguras bak. Asina. Bajigur Bajigur enak teh. Bajingan penganggur. Cek aing oge. Yang
sian mah di awal sampai ke akhir teh sian. Jadi kamari karek beres project film. Karek beres. Alhamdulillah. Cenah mah kabana teh proyek filmna teh di dieu di Garut cenah. Di Garut, Pul di Garut. Pul. Gagal. Hebat pokoknya. Hebat. Jadi Ayeuna nanya teh bingung. Sok Nanya. berarti kan orang mah apalna teh ada dote sebagai manor. Maksudnya dina film. Dina film Superman Reborn. Sejauh ini nggak ada kendala kan? Ada, tapi kendalanya sudah teratasi dengan baik. Anu sok ngeureun wayang lilis, tukang lotek, karedok lotek. Lotek kan mah istirahat jadi karedok sih teh. ada orang mah karedok jeung lotek teh sarua eta kene. Jadi dulurna anu hijasa. Nya, bener. Kumaha enak kabar Neng Lilis? Neng Lilis teh ayeuna teh keur hamil. Ku Kusalakina. Jadi bisiku Mang Lukman eta. Saeutik. Nyepret. Kan ngeumungkul. Kas ngeum. Atong dibabaikeun kabeh. Oh iya. Bumbu karedok. Eta dibabaikeun kabeh. Kan diolek-olek gitu nya. Mutu. Tong dibabaikeun sudah bisa sapu. Ai cek urang teh. Oh nya siap teh. Nya. Pas keur sare batuk. Jadi babaik kabeh. Jadi kupat tahu. Jadi we kupat tahu. Hari keur batuk mah. Bingung. Iya, resepna ngobrol jeung ada dong. Ngobrol naon ge nyamuk. Jangan tinggali urang. Mancing. Iya. Aing geus curiga pertanyaan ge. Kamari saurna kabung bulang. Alah eta mah euy. Kumaha tadi horor. Ini Allah. Ya. Keula kitu. Ieu urang Cisewu. Biasa pulangna teh ngalewatan Bungbulang. Abi urang Pakenjeng. Dulu di Bungbulang seueur teu pernah horor. Cing hororna naon? Nya, jadi kan di Bungbulang teh naon identik dengan mistis. Cenah aya naon gaib nu karitu. Nah, urang teh ulin ka naon tempat babaturan lah. Jadi aya ondangan ka ditu hajat lah nya. Oh dibere buah-buahan, dibere segala dahar wajib biasa ka kampung apa? Biasa ka kampung mah geunya. Balik teh atuh. Balik teh ringkit euy samangka durian kabeh dibawa. Tanah mobil teh. Kala Bang. Hah, kumaha? Jadi Bungbulang loba samangka jeung durian. Sebenarnya mah kan bisa anu dongengna cai ge. Jagung berarti samangka. Di ditu ge. Amureun urang geus lila teh balik itu. Kono mah loba. Ayeuna mah urang lila teh balik. Heeh gitu maksudna teh urang geus lila teh ka itu. Poe teh balik oge. Terus urang teh balik di jalan Tedar Wajid tuh di batur urang. Sieun teh pas ngalewat Gunung Wayang geuning nya. Oh nya. Tah eta lampu hiji acan. Cing mistis dia teh ngobrolkeun kunti naon lah. Balik ka ieu mah. Nepi gang ieu mah. Balik urang teh mau ieu samangka tadi. Suluh sagade. Sagade. Urang teh di badan suluh oge. Aya di bahanan ieu cenah suluh Sadumahanana saha. Balik anu nuturkeun sak anjing cai aing teh ieu mah lempang nih sak anjing beki lompat beki tereh nu nuturkeun teh anjing eta mah lompat ka ieu mah dibalang-balangkeun samangka wah atuh pon umroh ku aing dibalang-balangkeun kan set ku pon carita nepi ka imah mah buka nepi ka imah kunaon maneh nuturkeun jeung si mamah teh beci doa heula anjing dibacaan diburak ku nini teh nu nuturkeun deui cing naon dipikir-pikir nuturkeun dosa urang gitunya cing teh geus we tong dipikiran geus rek sare buka sepatu oh tadi ini muka cak panik wajah sepatu urang cing bawa cing teh nya juri kebon awi nu suka tincang naon tanah askana pasti buka
anjing ceng cangkang wajit. Oh. Lempang sak iya anjing lain jurig goblok. Nuturkeun da lain jurig cangkang wajit si anjing. Goblok si aing teh. Aing ge katipu. Kacau. Batakeun. Tina film-filmnya ulah sieun ku jurig. Lamun sieun ku jurig leuwas modalna main ku jurig. Ku peso jantung. Ku peso. Peso selap da sieun ku jurig. Eta. Nganya naon. Dok aya bati. Da mun urang geus meunang ieu nya. Wahyu ulah teu kudu sieun ku jurig kan. Sieun ku cangkang wajin. Bener. Urang aya nama sapra kejadian eta sora kunti di imah teu didenge. Teu didenge. Sora generawo teu didenge. Naha. Teu sieun. Anu sieun mah sora naon sih? Sora naon? Sora tokan. Kudu sare. Ku jaman ayeuna mah. Sok coba. Mau balik gitu. Tuh, Ari ayeuna nasib suluh anu ieu di Tibung Bulang kumaha kabarna? Dipulungan deui. Samang kabubuk. Cau anu mawa anjing Danu batur. Danu urang. Tapi memang cenah bari udutnya bae nya. nya si bapak ieu mah loba pengalaman carita mistis. Bangsa jeung nyikunkun karitunya. Nyeri eta mah. Kumaha jeung nyikunkun, Pak? Kun mana ieu kala nyikun anu hayang kawin lah. Aing mah karek bubuka geus dibuka cerita horor. Jadi dibalik ya mah. Mungkin itu karek mah. Cireng. Aing bae urang asa ulah ngebahas basreng urang. Bener eta mah. Ngeri eta mah. Kumaha teh? Kumaha naon ieu? Pesan teh ngeri. Ngeri. Kumaha ngerina teh gitu maksudna teh. Masalah jurig. Nya. Nyikunkun teh kumaha? Nya cik urang ge ulah sieun ku jurig, ulah sieun ku suara jurig, ulah sieun mah ku suara token. Eta balik teh kadinya. Nya. Sok. Naon deui? Urang teh nuwuhan eta cerita jurig anu nyikunkun kumaha? Oh eta. Jadi token deui token deui. Heuh sieun eta mah tong bobaraha abi otot rumah tangga teh kop nit-nitan. Geus alah kacau. Alah, hareudang ge. Tah ieu urang rek nanya capruk Sunda teh ieu geus episode sabaraha? Episode urang mana nu ngade? 25 ieu teh. Anjing. Berarti episode awal saha bintang tamuna? Bintang tamu abdi nyarira we bintang. Abdi nyarira. Bener Jadi eueuh ngari intro. Berarti mah intro biasa. Saya yakin mulai nu nonton pan eta mah janten abdi we dua gitu. Tapi ieu tayang di mana Kela? urang nu ditanya ieu kumaha caritana. Ieu salah. Geus mimiti keluar jalur ieu teh. Ya bae urang jawab itu. Lain manehna ke ngarasana teh ieu teh acara manehna diambil alih kata urang kita balik kumaha. Ya hostna itu urang. Geus jangar neangan ieu bintang tamu. Tayangnya teh di YouTube. Di YouTube. Tapi ningali Facebook rame. Mending tayang. Karena cenah jadi duitnya di Facebook. Bener nama. Ibu-ibu nu lajona teh nya kan bae nu Tulisannya segala deh. Oh, tulisan juga ada deh. Mang Ari Cireng masih? Alhamdulillah masih. Masih. Di mana eta teh? Tah si Cireng teh teh buka di Jalan Veteran. Lain nama. Cireng beletak. Lain lain mah. Bisi aing ke balik. Cenah anu nuturkeun anjing. Oh masih di jalan. Kela ieu wajib kan di dia. Aman. Cireng teh Cireng beletak. Jadi anu jarangar anu baroga hutang kan jarangar cenah teh. Ku cireng urang beletak eueuh we poho. Beres dahar inget deh. Opat gawap kana teh lumayan sementaranya. Naon eta euy? Sok seueur kupingan di dia mah. Memang salah eta teh salah sahiji ciri khas capruk Sunda. Janten ketika orang nyarios teh aya deui nu nyarios. Gitu. Nice. Gitu. Tah ngomong-ngomong hihit urang boga filosofi tentang hihit. Urang ngalieukeun anjing hihit ingat urang baheula. Ingat ke pengajian. Tah, jadi ke pengajian ya. Kan baheula pengajian teh roba wae nya di masjid teh. Roba wae. Si kipas angin teh pejet. Si kipas angin teh anjing hareudang ustad teh kieu. Aya tukang hihit.
hihit lah. Cing kebeneran cek ustadznya. Mang, dia mang. Eta ustad mana eta unyang anjing. Anyar hijrah. Ustadznya. Cek si ustadznya, mang hihit cenah mang. Tanya, mang seberaan? 25.000 tadi jina. Kuat deh cenah, kuat ieu mah seumur hirup ge. Cek si tuang hit teh. Bener cenah, meuli atuh kurangan jadi 20.000 hijina. Beli weh. Dikali jamaah teh 300 jelema. Astagfirullah. 20 kali 300. Cik, 2 kali genep jutaan. Beli lah ieu DKB. Barake dipake pengajian teh. Set kieu. Isukna ruksak. Sihit ruksak. Goblok tukang hihit nipu. Si ustad. Da anyar hijrah ustad teh. Si anjing Dimaklumi. goblok. Tekan deui tukang hihit teh isukna teh. Hihit. Tadi goblok. Cek si ustad da anyar hijrah. Tukang hihit teh kieu. Naon tah? Maneh cenah ngomong cenah saumur hirup cenah hid teh awet. Lah emang saumur hirup cenah abi ngajual ge ka batur. Ieu tengah geus salocot kieu cenah hihid. Kumaha cenah tah makena? Kieu cenah. Anjing, pede aja sih. Alah ustad salah cenah make hid bet kieu nya nya atuh cenah ruksak sapoe ge. Nah kumaha isia cenah yang saumur hirup? Kieu tah. Goblok kira-kira sadar. Tekan ngalinya. Langsung teh jadi hijrah eta ustad. Coba sadar. Aing jalan hijrah ieu mah cenah. Ari carita eta geuningan anu carita asbak teh ya. Nya carita asbak geuningan. Kumaha cerita asbak teh? Can pernah. Suka teh ditadong gitu mah kanjol aya pada ningali aya cerita hijrah. Aduh. Alah. Tapi balik deui ka nu tadinya karena topik. Ente. Tebih teuing. Iya, nanti kan Mang Dado teh di secara nasional malah gitunya dikenal teh. Nasional. Iya, kita ngomongin secara nasional da urang mah lokal gitu aweuh. Secara nasional mah dikenal teh sebagai aktornya. Mencek orang si Gonewah mah. Nya lain artis. Gitu, artis. Ayeuna tos sabaraha ieu nanti tos sabaraha film nu dieu benar nu ngiring terlibat lah alah di lebatna 1 2 3 tilu ngahulang nama karena 20 genepan deh teh ulang ngaguan hiji tilu Superman Reborn preman pensiun terus Superman Reborn preman pensiun heula nya di PP jeung si Adon terus nu katilu pesan bermakna film layar lebar atos tayang eta mah sareng ayeuna teh kamari terlibat deui dina nah kamari mah film Garut eta mah jadi kru ieu salah satu pemainna jadi aktor urang heueuh biasa jadi kieu nu kaciri sokor hungkul jeung penuh kaliwat kan itu disut penuh unggul aing ke bangga pakai numpangkeun kamera urangnya hese cenah eta pananganna bitanu pananganna aduh ira eta ayeuna tayangna cenah mah tayangna teh 2002 genep ayeuna teh ikutan kompetisi lain kompetisi atunya festival di luar negeri di luar negeri itu kan jadi kamari ge di Cileunyi lain asli mas beda di luar negeri kemungkinan Cileunyi nah kamari ge dialog teh full Sundanya full Sunda wah pisan atuh berarti jadi kayak translate na ku bahasa Thailand kan sarua aksara Sunda gitu congpaeun dasar ngaleunun sarua jadi mun kawe teh
Dah gitu. Mau sensor. Sensor di bawah. Antep geun we. Tah, artisna atuh sawah eta badag loba kamari. Naonna? Anu as. Oh, nu terlibat. Ternyata artis badagna mah kamari si Big Show. Oh, lain Abi karek apal ternyata artis-artis eta teh orang Garut gitu. Iya. Karek apal asli Iya. sama kamari sawe. Teh Rike Dia Pitaloka, terus Teh Santi, Deni. terus Teh Santi Densu. Deni. Eta mah Teh Santi Densu mah eta pamajikan salakina. Deni Candamerta. Lain Deni Cagi. Denca. Terus ada ikut itu. Kalau itu saya Kang Epi. Kang Epi, pemeran utamana aja Abah Cecep, Dried. John Wick Ya, aslina. Iya kamari Eaglewood jadinya. Oh, tah berarti meninggaltina aktor-aktor mah katana aya Kang Cecep berarti atuh aya gelut-gelut nanya teh. Aya. Sesuai namanya The Tiger. Tah. Sugan teh tentang semacam pemeliharaan kebun binatang. Nah, tentang macan yang sudah tidak lama bertemu dengan pengurusan sanes. tadi nama rek eta. Ngan hese yang jadi mau ngomong-ngomong soal maung cenah pernah gawe di kebun binatang teh aku mah tinggali pokoknya nama urang kayak pernah gawe di kebun binatangnya keur nganggur bahasa eta teh saacan syuting ka Bogor ini anjing da di Taman Safari aya lowongan pekerjaan ka Taman Safari we ini pas ka ditu kasir geus aya OB geus aya anjing cai teh jadi naon tukang sasapu geus aya pokona full saing teh gimana tuh saya udah habisin ongkos saing teh nya kasih eta teh supervisor aduh supervisor ya udah tuh cenah kamu mau jadi monyet cing jadi teh kumaha bingungnya jadi monyet Jadi monyet. aing teh ambek jadi monyet kumaha ieu can enggak jadi cosplay monyet nah jadi kan monyet geus paraot jadi itu teh cara weuh dia make cosplay monyet Oh, nganggo kostum. ngawa kostum Oh, kostum. ya udah deh gaji berapa saya bilang teh 4 juta cenah oke lah ambil lumayan atunya 4 juta jadi monyet. 4 juta jadi monyet ya udah saya besok mulai kerja jadi kalau nggak capeknya apa ya isu kalinya oh iya cenah dibalik kostum teh oke gimana cing teh geus make ka monyet gimana kerjanya itu cenah gulantungan aja oke gawe we isuk-isuk teh kegalantungan we gituannya rame ukara pro penonton teh tarik teuing tok kakanang mau bang anjing aing teh mau teh geus kadeuketan anjing opieun anjing aing teh leuwah kajuru we lompat ing cai abi mah cai teh lain monyet terus gue mau teh ngadeuketan anjing kieu urang mah kieu dengan kostum eta monyet saking kusieun pas geus deukeut kumaha cik mau abi ge jami ya jami cik goreng apa yang udah dijatuh jalan mah anjing goblok cek mau teh alah anjing cai ge jalan mah korojo anakona anjing cai anakona sami abi ge geus anjing cai aing teh kabeh mah jelema cai teh nya ulang ulin ke kandang buaya cai teh ulin ke kandang buaya kan moyan buaya paling teh diuk na tomongna buka sia topeng cai teh cunge ge karena suku sia tong heureuy cai kalau jual maung di ditu eta mah buayanya goblok anjing cai teh alah aing gitu eueuh jempol sabeula ya rame orang betul abang ngomong ada hal gitu aja ada alah anjing Jadi kacau eta menghancurkan impian masa kecil orang atuh mun kitu. Nah, kan orang keur leutik teh hayang
hoyong ulin ka kebon binatang. Nah pengarana di kampung mada eueuh atuh ayeuna ka kebon binatang kudu jauh ka kota ayeuna mana ayanya di dinya di Cikembulan. Baheula makan eueuh. Ayeuna urang menemukan fakta baru bahwa sok ke ulin kasih Cikembulan. Jelema unggul. Erekel kanang maung. Buka sia topeng. Sok cobaan geura. Bakal dihakan. Alah, ngeri Iya raos kieu nya. Ngopi ka anu ngaleng bari. Oh nya. Cenah ieu mah rada ngacapruk. Ya bako we kawari. Kemarin gara-gara bako nya. Gara-gara kop jai kri. Ente emang tos canakan sih tapi emang menikmati kopi ngobrol kieu sih. Jadi terbawa suasana. Aduh. Gratis 1 tahun. Apaan baiknya? Baru teh benar pernah jadi barista teh. Barista. Ah, nya. Cuma ceritanya jadi barista. Ya teh alur mundur. Cerita ada kebutuhan. Kemudian. Berarti bisa latte art. Bisa, latte art nyeduh kieu. Nah, ujung-ujungnya pahit tuh sarua. Aduh. Ya, jadi saat can syuting teh buka sudah berbagai pekerjaan dicoba. Oh, berbagai cobaan. Ya. Ari pekerjaan lebih aneh daripada jadi eta jadi monyet eta naon? Di PT sih. Di PT. Ya, pabrik tai. Pupuk. Oh, pupuk. Ya. Orang pernah kartos. Anjing, aing pernah ditipu euy ku baturan. Gawe di PT, anjing, PT cai ke da situ. Make cenah seragam. Anjing. Genit lah. Cerita sia kekerekekan wae goblok. Ini ka ditu gawe pas gitu penting-penting teh ke kuburan Belanda panjang. Cing caing teh ongko PT tapi bet barau tai caing. Bewe sing gorengnya bawa waduk. Kumaha ieu aing gawena? Tukang pajal iya. Kieu cenah ngadukan tai cenah kana karung. Sabaraha gajina? Per karung 500 perak. Balik deui we aing mah. Bau tai. Sanes perkawis 500 perak sakarung nah bos. Ayeuna sakna itu dah. Geus ka kaler geus ka kidul ningali. Ka mana we? Tapi ada teh asli Garutnya. Garut. Kelahiran di Garut. Garut kelahiran. Oh, saudara mah lahir mah di Garut kan di Sesar di Cicalengka. Oh, Sakahartos gitu biasa we. Jadi di Sesar teh keluar di Sesar teh. Ka Garut normal. Ini percuma. Percuma. Di orang jalan pantau alim, dipanggilkeun janela. Sing horeng lain di Sesar. Ngomekeun usus buntu. Can waktuna lahir tah ka Garut Barajo. Pembangunan jambu jeung sikina. Kolotnya usus buntu. Kartos. Yang santai dia. Sakola teh wartosna mah SMA lulusan Musadan. Nepi gerbang. Lulusan Musada tahun sabaraha eta? 2012. 2012. Masih kena zaman tawuran teu? Henteu sih tawuran. Nu di lebet sakola mah nya? Nya, nu di luar mah. Nu di luar mah abdi. Tara tawuran sih di sekolah. Tara da ka sekolah kana angkot. Ini teh ka Bandung gitu. Jadi teh ka sekolah selama 2 tahun teh. Angkot mana eta? Kacida teuing nyasarkeun budak sekolahnya. Gitu kan ikut liur urang gitu. Liur mah. Ari ta pertama kali ke Bandung jeung Adon teh seangkatan teh. Jeung si Adon teh di PPT jeung Adon teh. Tah, jeung si Adon seangkatan. Jadi ceritana bisa ke Bandung mah. Nah, jadi masuk PP. Keur di kosan.
Preman pensiun ya mah PP-na nya punten. Lain pemuda-pemudi. Orangnya nyen ormas euy. Ajo nya Kak. Kela nyen ormas ieu urang rek bebeja heula kan netizen. Ormas teh kawa-kawa. Naon kawa. Hari wau, hari tua wau. Geri. Oh, paingan teu posting calon bupati wau duanana ya. Heeh. Jadi soknya tuh mana Gitu, Ces. Jadi backgroundnya belakang layar. Batur mah rame. Dongkap gitu. Menang duit balik. Cek nomor ieu dongkap. Karena ieu henteu. Padahal dua anak. Tapi ya ke Bandung mah ceritanya bisa. Jadi ke di kosan, aya nu ngoling, daek syuting teh. Cek si Adon teh, "Ayo urang jadi artis." Bung cai teh. Bung urang keukeuh bung. Iya, eueuh jelemana jadi can datang-datang atuh da rek. Goblok atuh tulung. Tah ka Bandung lah jeung si Adon teh. Pek teh aya si Ejep oge. Kolingan. Iya benernya. Si bonsai teh. Eta. Ya berat. Nah, Si Hunter. Si Hunter. Awak ketik si eta. Tah pas di Bandung tek di pepes anjing cai teh jadi artis aing don cai. Kacamata hideung ame gaya. Ada kacamata hideung pak. Jadi carekan. Lu siapa? Sini. Ya, saya teh Bang. Aduh. Kasut adalah teh. Saya dari Garut. Anjing balaga. Buka kacamata lu goblok. Bocor aja kamera. Anjing ucap aing teh goblok. Aing era teh. Nah, beres syuting, cai teh paling kapelong suku maksudnya. Baliklah ke Garut jeung si Adon teh. Pas pentingna di calling deui. Don di mana? Di Garut cai. Ih balagu cenah isuk syuting deui jam genep aji. Karek lah. Mau salin di Garut teh ka Bandung. Dan akhirna menang karakter si urang jadi si Encuy. Si Adon jadi Otang, si Ejep jadi si Aloy. Karena awakna siga bonsai. Oh tidinya. Tidinya mimitina. Rekomendasi ti si Ica. Saya teh. Karena si Ica pernah jadi Encuy. Jadi calo angkot. Awal mah calo bus. Kan aya tulisan Pangandaran. We urang teh improv. Euy anjing ceng teh lautnya dari Garut nya mun ka laut. Siap, cenah Pangandaran ingat kira Tasik jeung Brunei. Jauh eta mah kriminal mana ieu. Pangandaran. Ciamis. Tasik. Oh, Tasik. Pangandaran. Garut, Tasik Pangandaran. Oke, action. Garut. Cek si hiji itu teh. Aing laut. Kat, kenapa jadi laut? Biasanya Bang kalau di Garut tuh mau ke laut tuh panggil laut. Udah aya goblok cenah Pangandaran. Aing. Di goblok. Aing kana skoro mereka pakai dari carekan. Ternyata ulah di rubah skrip nate by skrip di PP mah. Kamu ulah jadi sia. Gitu. Ari ieu namanya teh. Logatna kumaha logatna? Logatna masih sarua we. Kamu di mana? Tah, eta mah Ubed. Jadi Ubed kan suka kamu di mana? Sia. Nah, ari eta memang diarahkeun harus kitu logatna sih. Henteu. Berarti eta termasuk senatural mungkin. Improv si eta namanya si pemainna. Nya eta mah. Jadi sebenarnya mah ulah sih di kitu-kitu teh. Karena anu tenarna misalkan eta bisnis acting disebutna. Jadi nu tenarna si Ubed we eta mah. Gitu. Jadi orang mah jadi orang we menciptakan karakter, makanya di si PP orang nyiptakan karakternya dan style pakai vest terus topi. Jadi preman kekinian lah. Si Adon gitu. Adon Otang.
Berarti anu mah tos sabaraha ieu nya 7 8. Nah terakhir teh abi double job di Suparman main, di PP main. Kumaha tah ngaturna? Aya nu ngatur biasa. Gaduh ieu schedule. Teu manajer. Da bener sa produksinya. Nah, sa produksi kan jadi schedule-na tektokan schedule. Jadi beres di 3 episode langsung ke Bandung. Bolak-balik Bandung Garut berarti. Iya. Gaban teh Agaban. Suparman kan di dia. Bandung. Hah? Suparman kan di dia. Iya, Suparman di dia. Di Garut PP di Bandung. Jadi Gaban teh Garut Bandung gitu. Ayeuna mah keduanana bareres. Ayeuna jalan deui Suparman ayeuna. Keur karek 2 day. Nya kabarnya teh day 1 and day 2 berarti hari ayeuna. Suparman sabaraha eta ayeuna? 4. Suparman 4. PP 8 nya. PP 8 ayeuna mun maju nyaingan film zaman baheula geuringan tersanjung jeung tersayang sigana mah itu anjir. Oh, dibadokeun ku topinya. Sanjung 8. Bener. Eta ribu kontinitinya nya. Action lu juga sutradara goblok lu. Ya tapi bingung soknya. Ai baheula mah topi aksesoris itu. Aksesoris topi. Ayeuna mah kan kaos. Oke, nah kaos. Kaos ayeuna mah. Baju hansip. Jormas. Nuturkeun we. Jormas. Selain jadi tadi teh barista. Barista, cireng, monyet. Juri. Tapi ieu mah anu eta mah pernah jadi asisten chef di Bandung di restoran. Iya, belum jadi barista. Nah jadi kadinya emang basic resep sebelum main film berarti. Sebelum jauh eta. Oh, jauh sebelum berarti main film. Berarti di permasakan. Ya karena si My Mom catering oge. My Mom teh. My Mom is mother. Nasa iya teh step My Mom. Amal sama blonde. Sama jeung indung tere. Oh, ti si Mama berarti. Lah si Mama. Kayak titisan Prabu. Prabu Panci. Prabu Silih Prabu Silih Pengtok. Silih Kongsreng. Bisa jadi karena jadi si barista teh awalnya kan kitchen. Di si Abraka Kopi teh balal Abraka Java teh. Di mana eta? Di Simlim. Oh di Simlim. Awal kan di Bandung. Keluar lah jenuh di Bandung teh. Karena nya obat teparugu lah di Bandung. Gaji teh beak nya ku ngaji. Ya anu karitu lah. Pindah ka Garut jadi kitchen. Nah, aneh kan di baheula di Abraka Japa mimiti aya mesin kopi kan. Di Garut teh pertama aya mesin. Aneh si kopi teh bisa digambar. Karena basic oge kan. Oh, latte art teh. Latte art basic kan baheula sok gambaran mural nu karitu. Hayang lah terjun kadinya. Dan akhirnya jam 10 teh muka, jam 8 urang geus muka. Kalibrasi mesin dicobaan ku urang teh. Jarak saminggu bisa lah. Cek sina boga teh geus we mane mah ulah di barista, cenah jadi kitchen we. Bariska. Anjing cak aing teh sieun nganggap sekda. Ada. Nah, jarak saminggu urang siga Wing Chun teh latihan. Oh, Ipman. Ada apa guruna teh aja. Ieu aing. Kunaon teh? Make eta susu. Make susu. Cenah mah ku sabun. Nya. Lagi ngat. Ulah tah.
Si kok nyiar-nyiar pi balaeun wae atuh nanyana teh. Da asli dah urang sabar mah make sabun jeung kopi urut. Metahamur. Tapi kan jadi meh rada seuseut ongkoh meureun make kopi. Oh ya, orang bae dan perusahaan. Dan aing. Ya lateat. Lateat geus. Lumayan lah bisa dan gambar naon teh mimiti? Gambar biasa tulip gitu nu hiji-hiji teh geuning set, terus rosetta, terus swan. Tah, terus jarak 2 minggu aya kompetisi di Cianjur. Urang ngiluan gitu kan. Ngiluan lah ka Cianjur, urang teh juara 3. Di Cianjur teh lateat teh. Datang ka Garut mau sertifikat cek urang teh urang geus bisa kana kopi ayeuna mah. Dan ayeuna jadi barista dirinya. Gitu. Perjuangan. Ya maksudnya eta masalah sahijina tina kemauan untuk belajar. Rata-rata anu diajar otodidak biasanya lebih menguasai karena hal eta gitu. Sampai ka urang bikin event di Garut teh. Anu ayeuna ngopi di Pengkolan gitu kan. Ngopi di Pengkolan. Eventna ngaran eventna teh. Baheula mah Sasa Kopi. Dan ayeuna bikin event nu namana ayeuna ngopi di Pengkolan. Masih alhamdulillah bisa dikembangkan. Alhamdulillah masih aya. Tapi aing tara diajak. Bener. Aya balana bakal curhat gitu. Aing teh diajak padahal aing gitu. Mana ya jadian oke pas eta urang perjuangan ti si Sasa Kopi ieu naon sih ngajakan pelaku kopi sagarutkeun dan akhirnya terciptalah naon sih kopi gratis kopi seberapa sasak sih seberapa kilo maksudnya sasak teh sasak teh kan satu sak terus artina teh filosofina teh jembatan. Jadi mengenalkan kopi untuk Garut bayar pakai doa. Pada waktu itu. Sugan teh bieu mah kopi sasak karung semen sugan teh. Emang sakitu. Kopina satu sak. Tapi sasakna sendiri jadi jembatan. Oke. Jero filosofina nya. Jero. Saeta nu nyiptakeun bahasana eta. Aya. Tina gitu tidak ulang-ulang sih kana hasilna. Udud bari modal. Ayo guys karena film eta keur kopi shop sebelah sih kayaknya di Garut sampai Garut berarti sampai ayeuna kan alhamdulillah banyaknya menjamur gitu kan menjadi mushroom gitu kan kalieur kadieu tukang kopi kabeh akhirna mah nu saset teh kopi bingung abrakadang deui aduh berarti si Citak teh tadinya Cireng Belak teh sasakalana teh berarti tina chef asisten chef siga namanya itu si Citak mah ieu mah bisnis leleutikan keluarga baheula Cireng Belak jadi neruskeun nya neruskeun tapi di naon dikembangkan nu zaman ayeuna nu aya si Jando gitu kan. Janda Kubla Guntur. Sigana teh eta cireng pas dibikin nikah aku Mas. Tapi nying bupang sih. Basreng. Tapi keren marketingnya teh. Jadi orang pernah ya ente nyakrol Instagram teh. Terus aya eta geuningan, aya nu ngaguna-guna. Eta di eta popocongan. Bahaya. Kita loba nu nanyakeun. Asli eta asli. Tapi ka datang ka ieu bener teh, nu bener mah Cireng. Kumaha. Ya, jadi orang bikin konten. Gimik lah da, orang baheula. Tapi hook-na teh panjang, tapi orang teh penasaran Ayo hook mah kunaon 3 detik pertama ieu mah kabeh hook pokona mah. Lain hook atau ini konten hook atau mana mah. Makanya selain hook eta mah kabeh. Teh hayang ngasakipnya da penasaran teh kieu. Aya konten sabaraha menit eta? Aya 40 jam. 30 menit lah. 25 menit. 25 menit. Jadi aya api-api guna-guna
pakai pepocongan lah di toko dan lain-lain, pas dibuka cireng itu enak. Nah, itu. Eta menggiring suasanana jadi cerita teh muka Horor. Iya orang memang iya cenah aya we cenah nu jahil jelema cenah keur kieu tuh cenah tingali lila mau kabungkusan teh aing penasaran we doan terakhirna enak cireng itu Jadi jarona teh S5 marketing buuk jarona teh paku terus boe boena teh dina hordeng eta we tulisan hijina lah komandan eta tekudu eta mah tekudu langsung di ACC tiga marketing eta cireng tapi sadianti ieu ya sisi menarikna teh tadi orang karena film coba luncat orang teh itu karena barista luncat karena cireng luncat karena wajib teh segala rupa Ari Uha Disco kumaha tah uha nya sorry unggal hajat aya salah satu penggiat orang baheula jeung si doi teh bikin pergerakan uha sabaraha urang teh nya istilah nama si Uha Disco na Uha Disco atau Uha pusatna Uha cabang berarti Uha pusat gitu aya Uha Garut Uha Tasik Uha Bandung jadi Uha Indonesia kabeh Uha Malaysia aya tema ku si Manohara ketuana udah lihat Pinol lagi penyegaran sugan teh karos sugan teh kutodalan terdirilah Uha Disco karena jenuh lah baheula teh yang band-bandan tapi teu barisa teh geuringnya si adon melong tidak menghampuni sarap parales pokamer cenah urang mah sarap parales ayeuna lip sync lah nyen Uha Disco jadi DJ terus pakai tradisional aya kendangna aya kacapina gitu kan eta we nu segmented ka si Hansip akhirna nanti manggung riweuh nah nu ieu asup sora mabok we eta mah undangan mabok ayeuna ka dieu teh caing teh sing marulu ngerakeun caing teh les diajar suara anjing terus lokal ta bisa we sing orang teh akhirnya mah suarana teh masuk jeung musik karena lain suara jadi halus musik lu dipasang jadi nu asup teh yo tah eta we hukul loba nanya ka penonton teh apa gitu we urang mah pengembangan suara teh jadi alus kumaha ieu cek bawa cukak cicik orangna teh buka usaha cik atuh cirengna cik atuh kopina gitu kan anjing ka ieu bieu wae urang cik atuh sorana mah tinya salamat tadi oge orang geus kitu cik atuh cirengna bawa ka geus didinya dihareup telepon teh poho urang teh tadi teh rek mawa cirengan biaya orderan heula biasa bisnis sesuatu mencurigakan gitu berarti ngobrol teh geus itu berarti itu nanti nu kamari proyek nu kamari tos beres lah teh beres si anu The Tiger teh alhamdulillah kamari beres pas 26 hari karena aya kontingensi anu retake cing si ieu cing saha nah jadi mana seueur pas ngomongkeun The Tiger biji cing anjing teh selain teh kupingan teh mah teh tingali seueur pas itu pas 26 nya 26 hari tapi persiapanana sebenarnya prepsna di Agustus urang coaching
Agustus. Persiapannya 2 bulannya. 2 bulan. Persiapannya lama. Jadi nge-coaching pemain kemarin teh Mang Pai oge gitu kan. Reading lah kan ya. Terutama anu aya adegan fighting. Eta nu lama nama. Jadi kemarin Kang Cecep. Kang Cecep tim Kasundan Art. Action ya artinya. Action. Ima berarti tayang teh eta teh ieu bae deui nya tadi sempat katanya ke urang teh loba ka distrik. Kayak kemana mah edit mah hijikeun we ieu teh. Jadi oh si ieu mah host sakalian ngedit. Anjing. Ngedit nguploadkeun, ngakomen, ngasubrek ka lain. Kurang kene. Di komen ke sorangan. Ih bagus ih podcastnya. Asyik nonton goblok. Dibalas di sorangan teh, dibalas di sorangan. Iya bagus ya. Abi mah biasa bagian neangan HP nu nganggur. Bukan itu mah subrek. Benar. Benar. Itu geus aya tugas masing-masing. Mah. Oh deui iya. Nah eta berarti si hoyong aya ilah bocoran lah menceritakan tentang naon itu ngarah menggugah rasa penasaran khususnya kan udah boleh ini udah boleh orang sebenarnya sih ulah spoiler jadi iya we nanti menceritakan tentang naon gitu action komedi genrena berarti yang jelas jadi layak ditunggu lah gitu ya eta mah layak banget soalnya kan pemeran si Jet Li lah mun urang soalnya ki maksudnya orang Garut mah kan nu hiji kan bulat-bulat resep kadang-kadang mun tisu naon hanya masalah gitu kan gitu di baturan ini kesel gelut ya jeung resep hareureun jadi genre film action komedi teh cocok lah apalagi tekna di Garut gitu iya betul karena ya maksudnya eta apa namanya mengenalkan Assalamualaikum bro gitu apa namanya jadi nah sih mengenalkan silat nah selain silat gelut silaturahmi nya eta sih eta madamang Manawi we kayak itu nanti biasa nama eta orang yang apa di mana we eta shootna lokasina teh Pool Garut salah satunya di Talaga Bodas jadi berarti objek wisata nu kaambil tekna teh di Talaga Bodrek tapi Talaga Bodrek Anda nyeri sirah ameng ka Talaga Bodrek aya di Curug Engang cenanya aya Pancebur kan dijebur kalinya bodog ya ada obar budug pas orang tebudug jadi budug gara batur aduh caing teh dua eta nu loba cangcut dina tangkal eta di aneh jadi mitosna teh mandi terus micen cangcut didinya mah ulah dibawa balik cangcut jadi dina tangkal teh di luhur teh loba cangcut bros aslina jadi tanggal tali bunuh kudaun bunuh kucangkut aslina demi Allah asli ya mah jadi mun sok cobaan kapan ayeuna di dieu teu make cangcut kabayang teh pas nepi ka ditu kudu micen naon sok bingung berarti kok berarti kan ka itu kudu dirangkep meureun cangcutna dua ngarah dipicen hiji aman hiji kabayang teu make cangcut teu micen naon teh naon eta teh mitosna teh picen barang kudu dipicen we cenah mah mun teu mau cangcut pikiran deui ku aing terus ka ditu ngojay tong micen cangcut micen naon atuh iya bener ya teh urang teh tos ngobrolkeun wajib ayo we tadi review wajib dari tehnya barista film alah siarewas nya penting ka bala capruk mah pilarian we eusina lah gitu obrolan ieu mah gitu nah capruk sunat tercapruk sunat pa ayeuna nya paling capruk pa ayeuna sigana mah
Anya alhamdulillah. Wayana eta ngedit mah nitip jadi nu ngabahas Tiger unggul. Ya, tadi pisah-pisah we episodenya gitu nya. Anjing. Gitu, panjang pisan. Pas anu barista masak eta hijikeun. Jadi siawe nu ngedit aja. Orangnya apa gua. Mirip. Ari ieu saha euy? Tulan Si Mangle. Kela. Iya, geus oge Eta teh. Model kabaya. Oh lo. Apa eta ibu cireng nasional? Oh, Beset ngaranna gitu. cireng beset. Eta lah pokona mah. Padahal aya salitem tunda di dieu. Nya Kudu nama pahlawan nya. Iya, pahlawan eta Misalnya kurang temen. ngeri. Nya. Laras kana kitu nama. Tas talu? Lah, Tas talu? terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa Mana ieu kok cenah aya si itu hiji deui. nya tadi nu ada kantosan langsung di Baya di 2 episode dua dihijikeun episode gitu. aya nu Eta da geuningan teu aya wae ka dieu. Mang Dangkona lah turun pisannya. Geus pabaliun teh ngobrol. Engke teh pas bijil teh. Ah, cenah yang males mandar kon. Salah. Iya, mana Alah, baiklah eta. Gitulah. Turun Mang Dangkon. Ba Dado. Iya, proyeknya lah kabayuna bade aya naon ieu di Mamang Nandi Juliawan. Nya Mang Nandi. Project. Apalah. ngomongkeun project can aya euy. Pepe kumaha tos aya Tah kuningan. insyaallah cenah acan ai kuningan mah jauh atuh. Tapi biasana mah bulan puasa. Iya. Tayangna teh. Nambah ieu deui season deui eta. Nambah sih kan. Bulan puasa biasana. Biasana, tapi dengar-dengar aduh dengar. aya beres si Suparman teh cenah mah PP teh lanjut deui. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah atuh tiasa nyaloan deui. Bae jadi tukang calo gitu. Beda itu mah gajina ge. Aduh. Itu Nya, so tutup ah. Aneh non. Padahal loba sih aing carita ieu. Hayang deui. Ngeusian deui kopi. Anu ieu teh geuningan anu kunti salah cenah. Eta anta mah jok we jorok eta mah biasa. Jol digawean kuntina. Ya, tos lah sakitu wae lah. Maya nuhunnya. Siap sami-sami lah euy. Kelas geus ke capruk Sunda. Akhirnya closing menang ngareng apelanya. Hatur nuhun parantos nonton kadinya ikut liari kamera tuh kayak itu. Bala lotot ieu kamera teh. Mana ieu teh. Tah kitu hatur nuhun para capruk parantos nonton episode Capusana anu ayeuna. Mohon tong hilap Gemar Universe-na akun Gemar Universe-na di subrek, di komen, di like, di share, di unsubscribe deui. Tah. Ulah hilap oge order cireng beletak. Cireng beletak. Nah, di mana orderna? Di Instagram tetet antep cenah gawean. Oh, di sini di Instagram kita. Tadi dia tah. Di dia tah. Eta melem si Asep Babon ya. Ya. Ya, itu dia. Loba sih. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Ulah era ngomong Sunda, mun era mah nginjem duit. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai ngobrol tak? Kumaha teh mau? Teu geus aja.